Ucing ngeringkuk di sisi pagar. Ucing berem, ucing hidung, ucing belang, ucing koneng, ucing belek, ucing rawing, ucing nongtot bool, ucing awewena, ucing lalakina, ucing banci, ucing kum, ucing nu di alam dunia lain. Ai cek sia ucing naon? Ucing modar ngaringkuk di sisi pagar. Aduh, ucing modar ku aing teu kasebut. Wayahna diketok deh ku aing tah. Si goblok ku aing disebutan ucing sadunia, ucing modar. Aduh, aya merintik nonggeng ke langit danas jawab ku sia. Budak letik budak letik ka bae pejit jarum jawab ku sia. Ayo jawab ku sia. Oh geuning sia mah ngajawab sorangan. Pokona aing hayang deung ka sia. Goblok cingkuk cingker yang ngadeluk. Ku aing dipapai ucing eta, ucing modar. Ngaringkuk di sisi pagar. Nya kumaha we aing udah hayang menang. Nu penting aing menang kumaha we asal juara kahiji aing nya. Kumaha ge paduli teuing nu aing da ai kitu na aing bino jakrama eleh wae nya kumaha we atuh. Wae da eta mah kertas lain main bola lah. Deui sia tuh da bino jakrama make sungsang ai ge rengung Bandung ge salah. Goblok sia mah. Anu berwek ka. Naon sih nya? Astra Jingga Dawala suara naon kan? Deuing Dawala Astra Jingga suara saya ya buat jurik gitu jurik sia goblok sama ade ulah sempal kapi kuyun bisa aya serangan ngadadak di alam kadirnya juragan Anoman bisa anom. Tong hareureui teuing lain jan. Sabab ieu keur genting jan. Dunungan urang teh keur ngarep-ngarep dunungan istri Dewi Sinta. Peperangan teu eureun-eureun unggal poe babalatak bangke-bangke jalma boh ti pihak-pihak Alengka boh di pihak Wanara ti Griswela. Nya Pak meningus asa babawueun deui panempo bangke-bangke monyet jeung bangke buta tak kitu. Hayu kade-kadenya sabab urang lamun meleng cilaka mangga aya agan Anoman kade. Sebarulah kuda pawana amuy isima calik juragan Anoman gitu dasar ji calik bang juragan baga
ya didi nah hati geus kebau nutupi syaira nenggorkeun imu ngadak-ngadak jadi benten raraosa ate ratu jajakan tepak dada ya ayeuna kebetulan panah asmara sorot-sorot sinar cinta nembus rasa gurilat lirik inten pinuh permata hati nganggung Mbak Odon bos tentang gabawa imut seir najangan serina ukur selangku kapidang aduh gandrung lewong ngalang layu kia rasa nak kegembang hayang neyang hayang anjang mustika kembang orang iki rasa penyakit cinta pacar gede hese di ubaran mana lamun cinta nyaliara karena rasa endah Pak Odon bos tentang bandingan nya aya kepuntang panah asmara sorot-sorot sinar cinta nembus rasa gurilama Pak Odon nembus kentang diri itu pinuh permata hati ngangeung kebawa imut seir najan tepung harita ukur zalangku kepidang aduh gandrung lewong ngalang layu
nak kembang hayang neang hayang anjang mustika kembang Menirup sewang-sewangan Lepastina sabang Uang menang Kebagan Tangtu nyoran Hancuran Bang barang muda kiruang Tantang Terap dina Dahang panangan Kirang barang Palakuan Urarek Sakamagama Semar ya gegelar semara kuncung pakuning alam Semar ya gegelar semar ya ya lawan semar ya gegelar ya lawan kelir miraga sukma miraga sukma Eka Supriyadi Anoman perbancana suta Kairing kismarurah kuda pawana Astra jinga Oke dawal Ngantika Aradim kumpul babadagna dalam butna babadagna keur melembata dalam butna keur para bahaya meni eueuh nu kapiceun sia mah oh nya heuh lain aing geus berwak-berwek dunungan urang lain eta bulu meni bodas kitu heuh meni ngeprak meni cegok kakarak wau sia jurig lain kakarak wau rapih wae kitu anu mana jigana keur beger sia mana Siga keur beger rapih wae ulah lain da emang anu mana meni nyantai nyisir manehna mah lawan perang perang ngome HP nya ngome HP nya kitu ulah kamar mandi dibawa pan apaan sian diintip ku pamajikan tah kitu deh ulah sok kabawa ke sakaba-kaba sia ulahnya ulah celilentaheun moal bener sia ulah sok kitu aing geus kolot mah cicing kos dewek apaan bumbuna hirup teh nu kitu ulah aguning alparibasa bapak cicing kos dewek geuning bapak boga Twitter semar.com dah sia teu di papatahan ngalawang sia wa semarulak kuda pawana aduh aya anak amuy
Puruk sumanga jisim abdi ki Semarurah Kudapawana asa tuktos araringgis pabalatak bangke-bangke anu parerang rahayat anu katalangsara pamimpin dordara perang dayana jisim abdi ngarocong naon kana perjuangan salira oge Gusti Rama Lesmana pikeun pejuang ngabelaan bebeneran itu kayana sanaos di abdi getoh pati jewaraga sanajan abdi hiji masyarakat jelata jelema bodoh eueuh pendidikan tapi abdi masih keneh aya rasa tanggung jawab belagu aing ngomong hayang kos batur teh belagu nu kabina-bina sia mah di tengah dukung pisan ka aing dedel nu kumaha urang etu nya sing bener ngomong mah tanggung jawab tanggung zianab dak kol ku aing kesal aing sih agek teh siapa yang ngeteli siapa kain demi dendam wae siga maru leutik ka dewek teh asal aing kasih hati lah aing lamun lain dulu di emrin ku aing jedog geus teh kicing dawala asla jiga wasmaru Kudapawana caring cing sing pagu kancing saring sat pagu iket sabab ayeuna kaula kenging pancen ti Gusti Rama pikeun nalinggakeun saha kasatria ti alengka dirja anu bakal dipancenkeun ku Prabu Dasamuka tapi kaula tekeng teu kimir moal mundur sasiku moal ngejat sanajan satunjang beas boro-boro antek si Dasamukana turun di wawajet ku aing percaya eka anoma percaya manehna mah da kitu mah bener euy ilmu nama luar biasa bisa ngagedean bisa ngaleutikan mun dewek boga ilmu kitu dah beres dewek lawan bisa ngaleutikan bisa asupan dari yang kunci mun aya awe mandi aing asup kitu sia mah moal dijabah pisan dan niat teh goreng wae sia mah kumaha we sia teh dudawara sok naon teh aing cicing di pasar induk da aing teu boga kawani di pelototan aing murungkut taina kieu kaula bakal nalinggakeun kacoban dara sabak imbal wacana sila tacan bedal nyepah tacan berem cumidu orang turung tumiba silokan eca dendir mana cak ecai kuraos dendir aranjenan mana cak pakun mana sakda surak kang kurawa recat sorawan nara nandakeun aya serangan ti alengka dirja ti palih kaler ala dia serangan balas Amuing kade jangan kade set eta ilmu euy nepi ka babah dinya sabar mun dewek boga ilmu kitu moal teu ngari ku aing kalapa tetangga gitu aing lamun bisa ngapung bulasan aing nyokotan kalapa inum ku aing sia mah tuh da boga hayang boga ilmu teh sia mah dolim bae sih batur mah ya tirakat mati geni puasa ai sia
boga ilmu hayang tirakat henteu puasa wajib ge henteu nya kumaha aing itu da wala sia mah usil wae da aing teh ulah sia mah sebal aing juga